nyakitin orang. Let's go, ikutin kayak jejak lawan. Ke barudak, ayeuna orang reka bahas masalah nurut papat kalot. Dina poe ayeuna cing dayakeun durur-durur masih aya teu durur-durur lawan ka kolot. Masih kene aya nu segmenta duit meuli kota dibelek ku kolot. Aduh nu zaman agina nu loba canggih urang dipaksa ngikuti zaman anu akhirna lumpat ka kolot kene. Deng durur-durur aya ajan heula kadengekeun. Dengerin durur, kalau tahu burang puting, dengan duit, mikiran, ayeuna dahar jeung naon, itu kan can puguh, kan kalau tuh gitu, da mau ieu barang dahar kabeh, aya we nu teu bogana, cing kira-kira, ayo kalau turang mah teu boga, ulah, entong ulah loba pamenta, aya HP Vivo 15 ayam Oppo Pine dan Samsung cik atuh karunya kakolot anu tuh boga udang kudu sadar diri jeung ningali kayaan kolot boga anam ya teu nanaon tapi tetep kudu sawajarna peda kolot boga iba sagala dipenta yang ieu yang itu ieu denya durur kalunya kokolot udah nurut karena papatahna mau ngalawading bantuan kolot kalunya kan bahan piring atuh urut-urut dahar urang sorangan umbah ku sorangan hitung-hitung ngeraingan pagawean itu pankeun tah ini mah